Aprak-aprakan ka pasar tapi tungtungna teu meserna naon. Muhunya eta ieu teh. Boromah enjing keneh tos gura giru. Nyeuseuk gegeroh sareng nyangu. Da nyaeta caritana mah bade ka pasar. Tapi geuning kela. Kaping 27 geuning ayeuna teh. Selamat ulang tahun ya buat diriku. Teu karaos geuning tos 28 tahun deui. Meskipun belum punya pencapaian apa-apa ya, tetap harus bersyukur meureun. Punya suami 1, punya anak 1, dan sama-sama pernikahan pertama kita yang sudah berjalan selama 8 tahun. Mudah-mudahan we kapayunana mah aya milik sareng rezekina kanggo keluarga abi. Karena selama bumi masih berputar, kita jangan pernah berhenti untuk berharap. Roda kehidupan pasti berputar. Ngan meureun ningang pas keluarga abi mah rodana masih macet. Ngomong-ngomong geuning ieu teu karaos, tos bade dugi deui ka pasar teh. Saleresna mah ieu teh video dinten kamari waktos bade ka pasar Baranang. Nganu me sempet diedit dinten ayeuna. Kamari teh belaan enjing keneh ka pasarna ge. Nyaeta ngahaja hoyong meser jajamu anu sok digegendong. Ari pek tos kukurilingan di pilarian nu icalan jajamu teh teu aya geuning teu icalan. Entos we putar balik uih deui. Tungtungna mah geuning ieu mengkol heula we ka apotek meser lanong kanggo lambungna oge. Ari ras teh inget teu acan aya rencang sangu kanggo nu kasep atuh nyimpang heula ka dieu uih teh.